Duh, hai gambarin mimpi naonnya sampai-sampai aing dek mawa temos tapi penasaran yo dek yang mau kata kancing yo penting tadi makin mimpi termos ya hari pun ide kasih toto yang nyaho kata kuncing yang dia masalahnya gimana tuh tidurin cengen. Bato, Bato, hei, nah pernah main game itu? Dukun teh, oh, tahu, hei, pernah main game dukun teh kuah teh? Gimana? Beres saja orang teh. Dikirnya Bah Toto, saya teh kedatangan kita yang maksud. Penting tadi teh saya teh ngimpi di udag-udag turup termos sugane atau bahasa tonya terang gitunya naon-naon maksudna. Oh, ngimpi di udag-udag turup termos kela jajang. Naon bah? Kapan itu teh masalah naon? Bejana teh jang. Ti rajana orai gitu teh, ujang teh boga hutang cenah. Oh, gitunya. Terus bah, naon di weh? Terus naon di? Nah, terus eta ujang boga hutang ka saha? Nyari ngomongkan hutang mah sih loba orang ge bah. Loba gitu. Cuman ada paling inti namanya. Yang paling lobana jeung paling nulila na kasih gabung di 2000 barang lila lah pokoknya mah goceng teu pira. Menurut abah mah eta jang, hutang teh ulah dibayar. Nah, mah gua dibayar. Kunaon bah? Eta mah jang ku sabab si gabung ge pasti pohon eta mah. Hutang goceng itu udah goceng. Oh geuning aya nya. Ajro ah. Keron bah. Hor, saboy geuning. Bah. Uing teh maksud datang ka dieu. Rek nanyakeun gitu ka Abah, sugan we Abah langkung uninga. Oh, heuh sok ek nanyakeun naon ka dieu? Uing teh bah, penting tadi ngimpi ngalak kalapa. Kalapa teh loba. Tah, uing ngalak teh 18. Ngantu ujug-ujug katembag ku angin. Tah, hesa teh mah uragan eta naon bah maksudna? Oh, eta berarti jang artina mah 18 plus. Coba teh angan we dina aplikasi biru, coba aya. Oh, aplikasi birunya. Kela, uang tangan 18 plus. Nah, haning bah, kieu bah. Miyabi gini. Kumaha ieu? Ah, Miyabi yang dari Jepang itu ya? Coba yang nempo abah. Oh, Nah, jadi karena itu deh kah? Coba tuh, Miyabi itu mana yang nampak deh kah? Yang Miyabi deh,